So kamana wae atuh salila ieu meni ampir geus aya 20 tahun atuh panggih teh nya. Ya sawe ngasakun ilmu uing mah bah. Uing mah karek tutas lugai tina tapabarata ti Gunung Siluman Jurig Jarian. Ayeuna uing geus ngagem sababaraha ajian anu can aya bogeun batur mah. Pokona mah ilmu uing ayeuna moal aya anu bisa nandingan kitu tabah. Nya halus atuh ari kitu mah. Ajian naon wae euy hasil tatapat teh. Mbah Doblang penasaran. Uing ayeuna geus nyangking ajian peurah geuni. Ku ajian eta mun digunakeun dipake nyerang lawan, bah. Ulah bono kana awak, kalangkangna oge asal beunang geus tangtu bakal tutung. Anu saterusna mah nya modar we. Boya, benar-benar hebat eta ajian teh him euy. Asa ngadenge ajian antereja lamun dina pawayangan mah nya. Da memang nya bah, eta ajian pan asal muasalna mah ti dinya. Pan uing oge diberena teh ku Raja Siluman Orai. Si Bohim beuki takabur we nyaritana teh. Tah, salian teh eta ajian naon deui him? Tah, uing oge ngabogaan ajian mata dewa bah. Uluh. Hebat. Anu gunana eta ilmu atawa eta ajian teh nya eta pikeun nganyahuankeun naon wae anu teu katempo ku panon lahir. Uluh. Oge bisa nempo ka tempat anu jauh. Kumaha tah contona? Contona lamun abah hayang nempo awewe anu gareuli saha wae anu keur marandi tah. Ku ajian mata dewa mah bisa ketembus bah aslina bah tuh ngawadul. Memang lain keur maihan musuh tapi loba gunana. Pancibatan ngintip anu matak bicilakaun dina kapanggihna mah mending ngagunakeun ajian mata dewa bah. Aman terkendali bah. Kesugri para wargi gancangna carita wanci sareureuk kolot di markas Sigeheng geus loba jalma ngarumpul. Sajaba ti anak buahna teh diayeban oge ku dedengkot garong ti sababaraha tempat. Nu masih keneh ngagugulukeun kana kajahatan. Di antarana aya Bah Doblang jeung si Bohim. Jeung rea-rea deui nu ngahaja diajak ku Bah Doblang kadinya. Padahal ukurek nyang hareupan jelema saurang nyatana Yosef. Nu peuting harita geus janji rek kadinya nyumponan panangtangna Sigeheng teh. Si Bohim anu geus ngarasa ayeuna elmuna geus linuhung, beuni geus ujug nangker. Manehna bisa ngelehkeun Yosef. Samalah boga niat hayang sakalian rek ngajorag ka Karman pikeun nungtaskeun urusan anu acan tungtas sawatara taun dilana. Ulah wakal di podaran him euy. Lamun engke geus aya ka dieu eta mangkeluk urang tieun tandon pikeun mancing si Karman. Bah Doblang nyarita ka si Bohim. Alus bener kitu bah. Tapi engke we uing mah pandori. Keur naon atuh bah mawa balad anu sakieu paturayekna ari moal diala gawe na mah. Adukeun we heula jeung cucunguk ieu mah. Si Bohim kituna teh bari nyakakak ngaledekna keur ka baladna Bah Doblang.
Hatungan sirilik we nusa urang mah jung nyerenteng ka hareupeun si Bohim bari tutunjuk. Kasaha sia nyebut cucunguk teh goblok? Sor hayang maju. Ijin jeung dewek. Cenah bari poporongos. Aya kawani oge sia. Sok atuh ragap awak dewek ari sia becus mah. Si Bohim nyaritana estu ngalecenaker. Kurang ajar sia. Hiat. Modar sia setan. Cenah bari dampaleungeuna langsung nyamber rek ka hancak beungeut si Bohim. Tapi si Bohim oge lain jalma atah. Moal bisa ari kudu kabeunangan ukur ku sakitu wae mah. Sakilat naker eta leungeun anu keur nyuruntur teh ditewak terus dipariuskeun ka tukang. Anu satuluyna tonggongna dijejek satarikna. Geus teu emis deui ngan gedebut we eta anu nyerangna teh nyuksruk bari kokowongan. Sok udang deui sia. Karak sakitu wae geus namru. Gos. Naonan ieu teh kalang karelut jeung batu sorangan. Bah Doblang nyapih ka si Bohim. Tuman atuh bah, teu nyahun aing saha. Ulah borok pantara sia sorangan. Najan sakibi ke digayem ku aing mah. Si Bohim nyaritana songong naker bari ti popolotot. Sabot keur kitu teu kanyahoan di hareupeun sararea geus aya anu ngajanteng. Nu taya liam ti Yosep anu ngahajak datang ka dinya pikeun ngadua kaliana. Nyumponan pangondangna si Geheng. Yosep mah lain jelema ipis buri. Manehna nyaho pasti si Geheng bakal mawa balad atawa guruna. Tapi Yosep teu sieuneun matak datang ka dinya sorangan oge. Sampurasun. Aduh, geus rempegi ya geuning. Yosep uluk salam kanu araya di dinya. Sikepna tenang aker. Sararea ge rareuwaseun. Sabab datangna Yosep kadinya estu teu kanyahoan ti samanehna. Nyaho-nyaho geus ngabadega we di hareupeun maranehna. Ban gede kawani ieu Bang Geluk. Jongna nya geuning beungutna persis pisan si Karman. Bah Doblang nyaritana bari neuteub seukeut ka Yosep. Heh, kunyuk. Sia pasti anakna si Karman nya. Si Bohim nu nyentak teh bari maju ka hareup. Yosep oge ngarasa kaget ngadenge eta jelema nyebutkeun ngaran bapana. Nah bisa apaleun ka bapa aing sagala majarkeun teh. Ari anjeun saha? Nah beut apal ka bapa kuring sagala. Yosep malik nanya. Hartina bener sia teh anakna si Karman nya. Musuh bubuyutan dewek dulu. Tapi samemeh aing modaran sia tuh lawanan heula cucunguk nu geus aratul hayang gelut. Si Bohim nyaritana semu nguak ka balad-baladna Bah Doblang. Anu saterusna gajeleng we sakabeh baladna Bah Doblang teh pating garajeleng pating sarabrut. Malalugas bedogna rek ngaraponan ka Yosep. Tapi Yosep oge teu cileureun. Moal samata-mata manehna wani nyampeurkeun ka dinya lamun teu dibarengan ku kawanina mah. Lumayan rada hese hayang ngarubukeun musuh-musuhna teh. Kawantuk memang lain jelema-jelema sabongprung anu diajak ku Bah Doblang pikeun ngalawanan manehna. Parinter naker dina empeskeun panarajang ti Yosep. Yosep sorangan meh-mehan kabeunangan lamun teu ngabogaan kacepatan gerak anu kesit mah. Tapi ku lila-lila mah Yosep ngarasa jengkel jeung capek. Anu akhirna manehna ngawatek salah sahiji ajian andelana nyaeta aji gelap ngampar warisan tinu jadi bapana. Lamun tadi tarung teh ukur ngagunakeun tanaga kasar. Memang taruas musuh-musuhna teh, tapi ari Yosep geus ngaluarkeun ajian mah. Musuh-musuhna saurang ge taya nu manggap mulia deui.
Kabeh pating jarungkel bari masing-masing awakna katara tanutung kakeunaan ku aji gelap ngampar Yosep. Anu geus aya dina tingkat sampurna sapinuna. Badog. Kitu pating koceakna anu akhirna ukur bisa kaharegungan bari nangkarak bengkang di buruan. Ya, cek uing oge dasar koyop apu hungkul. Ngamacot we dah lakon kalak sakitu ge geus ngadon harees di buruan. Si Bohim kalahnya kakak jeung surikeun bari ngecek kanu keur pating hargung ngararasakeun kanyeri. Masing-masing dadana karasa asa diduru ku seuneu anu pohara panasna. Pontong kalah cecengiran bari nyarekan atuh si Bohim. Sor, si Laing ayeuna maju geura buktikeun ajian si Laing nu cenah panghebatna teh. Badoblang rada teu ngeunah anak buahna diledek tuluy-tuluyan ku si Bohim. Ah, sok we abah heula kainya atawa si hideung tuh cenah maju. Dina aku tiba heula ngan eleh wae gelut jeung sasaha teh. Si Bohim kala beuki ngahajakeun. Kurang ajar si Laing Bohim. Anggap hampas sama kebatur teh. Hideung, sok maju si Laing. Ayo maju sia. Badoblang jadi meupeus kenyang poporongos kasih hideung. Ninitah maju ngalawanan Yosep. Sanajan bari hate geus peot disaprak nempuh anak buahna Badoblang katibadan ajian Yosep oge. Si hideung maksakeun maju ka hareup. Ari si geheng ukur bisa ningalikeun ka bapana. Da manehna oge teu yakin mun bapana bisa ngalawanan Yosep. Tapi da ari rek nyarek sieun deui kudu jadi guruna. Antukna jadi molohok mata si meteun. Sabab manehna sorangan geus teu untupan pikeun maju deui mah. Sor sia kabeh maju sakalian, meh buru-buru beres lah. Kagok ngasongkeun cacing cau deui mah. Yosep mah panas ka Badoblang katut si Bohim. Yung aing oge cangtang tu beudang si Jurin. Si hideung muringkal nafsuna ngadenge Yosep nyarita kitu mah. Celepung. Suku si hideung nyuruntul rek najong dada Yosep. Estu panarajangna teu make ukuran. Da tiba heula oge si hideung mah teu boga elmu anu tangtu kana bab gelut mah. Ukur ngandelkeun kawani jeung ngandelkeun awak katut beungeut nu pikasieun pangna boga ngaran sote. Babarieuna keur pikeun Yosep mah ngan sakilat suku si hideung dirampid saterusna langsung brak kubra. Si hideung kuat ka ngusek langsung. Awakna nenggel pisan kana ubi nepi ka kapaehanana. Bener-bener geus bosan hirup saja. Badoblang geus teu kaampuh deui amarahna nempo si hideung anu ukur sageprakan kitu. Ngan sebrut we manehna narajang langsung metakeun kadua leungeunna ngagunakeun elmu tutungkasanana. Angin anu kaluar tina dampa leungeunna lain deui hebatna. Awak Yosep oge katempo kuat kaoleng. Blesa. Hiji dorongan kakuatan nebrag kana dada Yosep cepetna keur datangna teh. Tangka Yosep oge teu kaburu nyingcet. Koleang we awakna ngoleang ngumpul ka luhur. Tapi untungna Yosep teu leungit kasadaranana. Bari jeung dadana kabeunangan ge manehna bisa keneh nyaimbangkeun awakna. Anu akhirna mah celek kadua sukuna nincak deui kana taneuh. Lumayan rada jari jegan da karasa dadana panas. Arek itu oge geus kawalahan. Tah eta deuleu nu ngaranna Ajian Bayu Genisya. Badoblang meuni jiga nu atoh naker nempo Yosep juga benangan ku ajiana. Padahal mun seug manehna mikir mah heueuh eta ajian hebat, tapi naha geuning lawana masih keneh bisa nangtu. Tapi dasar Badoblang kaburu ku songong jeung takabur. Sok keluarkeun deui. Aya nu leuwih ti kitu bah.
Yosep ngahajak ngaledek jeung mapanas ka Bahdoblang anu dipalar sangkan musuhna kakawasa ku hawa nafsuna. Sabab eta keur manehna mah kahayangan. Bangsat sia. Gede hulu geuning sia teh. Ya. Bener we, Bahdoblang jadi kapancing amarahna. Harita narajang nage geus teu make aturan. Tapi najan kitu angger pikeun Yosep mah kudu ati-ati. Sabab Bahdoblang harita ngagunakeun ajian-ajian petinganan di barung ku tanaga jeruk anu sapinuhna. Angin tenggelanana oge mending ngaguru. Kayan harita jadi seah ku sora-sora anu timbulkeun tina ajianna Bahdoblang. Yosep oge ampir-ampir kawalahan mun teu mibanda elmu kacepetan jeung gayuhan angin. Ngan manehna teu waka bisa malik narajang ka Bahdoblang. Ukur cungcet-cingcet we ngahajak meh tanaga lawanna leuseuh. Aya meureun saja mah kikituanana. Anu satuluyna mah Bahdoblang ngarasa capek sorangan. Sanajan kabeh ajian anu arahengna geus dikaluarkeun. Tapi ari teu keuna kana sasaran mah nanaonan. Bahdoblang teh secara fisik mah memang jauh ari kudu nandingan Yosep. Kasebut ngora keneh. Anu tanagana masih keneh bedas beda jeung Bahdoblang anu renghap ranjung. Harita oge jugek yuk bari nyusutan ke sangna. Bah. Nah, ngadon diuk atuh bah. Ngeusan ieu teh. Moal dituluykeun deui gelutna. Yosep ngoconan ka Bahdoblang. Nepi ka asa direrab kadengena kana ceuli Bahdoblang. Tangtukna geus teu nolih deui kana nanaon. Sanajan tanaga jeung awakna geus leusuh jug sebrut deui we manehna narajang. Bahdoblang jiga banteng ngamuk. Sirahna nyurudu ka pelebah Yosep. Puguh we hal sarupa kieu nu didaguan ditata di ku Yosep. Sakilat Yosep masangkeun kadua leungeunna dina aji Braja Musti tingkat pangluhurna. Temis deui ceduk. Ceprot jelepet. Tilu teunggelan anu diwangun aji Braja Musti nenggel pisan kana sirah Bahdoblang nepi ka ngeceak. Lambatna keur Bahdoblang teh jigana nyawana oge mabur pangheulana. Kesugri para wargi. Yosep oge ngarasa reuas nempo kajadian kitu mah. Satadina nganggap ka Bahdoblang awakna pasti waduh anu matak sapinuhna oge ngagunakeun ajianna teh. Sararea anu aya di dinya oge rareuaseun. Si Bohim oge kuat ka molotot teu percaya kana tetenjuanana. Sararea harita muru ka Bahdoblang nuker ngajolopong di luhur taneuh. Si Bohim oge jadi teu puguh anu tadina rek narajang ka Yosep. Atena jadi ngarenggong. Tuluy manehna nyampeurkeun ka Bahdoblang anu keur pada ngagugulung ku si Hideung jeung si Geheng katut anu sejena. Tempo kayan kitu Yosep buru-buru indit ti dinya. Ngan sakiceup ge geus eueuh di tempat eta. Terus namah langsung muru kana mobilna. Dius we ngadius nyemplung meulah jalan laju mulang ka imah.
Kurang ajar eta si goblok. Dipodaran ku aing. Si Bohim kituna teh bari cengkap. Maksudna rek narajang ka Yosep. Tapi barang breh musuhna geus eueuh tina tempatna tadi. Goblok. Dasar pengecut kalah kabur. Kamana tadi lompatna? Aya nu nenjol tuh. Cenah bari nulak cangkeng. Panona rarat reret kanu araya di dinya. Sararea eueuh nu nembalan. Da memang saurang ge eueuh anu nganyahwankeun ka Yosep. Ongkohanan pan keur katungpulkeun ngagugulung Bahdoblang. Najan teu kitu oge memang Yosep bisa kaluar ti eta tempat teh manehna ngagunakeun aji ngagayuh angin anu cepet lir kilat. Geus bae, kitu we. Sakalian jeung si Karmana ku aing mah. Ayeuna mah garotong we si abahna bawa ka jero. Sugan bisa keneh katulungan. Atuh teu ngangtekeun deui ngan regeyeng we awak Bahdoblang pada ngagarotong. Dibawa asup ka jero imah. Sanggeus digolerkeun di luhureun sama. Si Bohim ngantelkeun culina kana dada Bahdoblang. Teu tela aya keneh keketegan. Cing cirining hirup keneh. Hirup keneh oi, cik mawa cai kana gelas ka dieu, urang jampe ku dewek. Leo saurang anak buahna Bahdoblang ngaleos nyokot cai ka dapur. Teu lila geus ngurunyung bari mawa cai herang kana gelas. Terus diasongkeun ka si Bohim. Eta cai ku si Bohim dijampean. Katempo bibirna anu kandel teh kunyam-kunyem mapatkeun jang jawokanana. Nodok anu jaya cik ku jangan amang. Sing ku aku jangan. Si Bohim ngabura kana beungeutna Bahdoblang nepi ka sababaraha kalina. Dikersakeun teh jug kulisik Bahdoblang ngulisik. Nyah beunta tuluy rarat reret ka sakurilingna anu aya di dinya. Tah kuning geus eling ayeuna mah. Bah. Abah, geus inget bah. Naon anu karasa? Si Bohim nanya bari ngaguyah-guyah awak Bahdoblang. Aduh, gabeog bangkru kadak si Karman nyata lain beda. Ya. Rek ge eling juk ngomong kitu we bari panona buburi lengan. Heeh, mun kun bae. Engke lain waktu urang doran ka goblogna. Tadi mah wing sararian ulungan heula abah. Jadi weh mabur tasiwor teh. Nah tuh kalajaran kap padahal balain udah gue salah seurang. Tembal Bahdoblang bangun anu hanjeluh. Geus bae ulah dipikiran. Abah geus salamet deui ge ayeuna mah geus untung. Lamun teu kaburu diubaran ku uing mah geus paeh abah teh. Sirah geus remuk jeung tulang-tulang ge parotong. Untung uing boga ajan rawa rontek anu geus dipake ngajampe ka batur. Gitu. Aduh ya tuh Bohim. Woi nyata maneh teu lain tambah omong bau sungut geuning. Tara bau sungut uing mah bah da sok nyikat huntu. Terus kumaha tuh rencana urang satuluyna. Abang mah terus terang ngarasa soa ku kajadian tadi ge. Komo lamun yang harupan bapana nyaeta si Karman. Bahdoblang blak-blakan nyaritana ka si Bohim. Nya kun bae abah, kun bae. Abah jeung nu sejen mah ulah pipilueun. Lalajuan we uing. Iwati uing anu bisa ngabinasakeun si Karman jeung anak nama. Samalah lamun perlu jeung pamajikanana, mitohana, RT-na, RW-na, lurahna. Mun geus pipilueun mah digayem kabeh ku si Bohim mah. Si Bohim bari jeung nepak dada sagala nyeritana. Ditungtungan ku seuseurean lelengakan meuni asa pang Bohim nawe. Padahal mah jeung seurikeun naon mun ceuk urang mah da pikaseurieun.
Sararea nu araya didinya oge eueuh anu milu seuri da memang meunang teu harayangeun seuri we. Kesugri para wargi sabulan ti sapra kajadian harita geus eueuh kajadian deui ngeunaan komplotan si Geheng nu nyengatan mobil-mobil anu ngarangkut barang ka luar kota. Lain ukur mobil-mobil anu ngarangkut barang rongsokan Yosep wae. Tapi memang da si Geheng jeung baladna geus teu operasi di wilayah kota Bandung. Maranehna saryeunneun ku Yosep disaprak nyaksian ku panona sorangan kumaha kahebatan Yosep. Ulah boro maranehna geuning. Dalah guruna gedungna oge teu mampuheun ka Yosep mah. Anu antukna mah si Geheng milih aman wae. Sedangkeun ari Bahdoblang jeung si Bohim tibasa kajadian waktu harita ge can kungsi aya ka tempat si Geheng deui. Ari ngomong namah rek nyeuketan elmu panemu jampe pamakena. Sakalian rek guguru ka guruna si Bohim. Da ku si Bohim diajakan nepungan guruna nu aya di Gunung Baraksakan nu arang langka katincak ku manusa. Yosep oge jongjon ayeuna mah geus tara kalaporan ku pagawena ngeunaan begal. Kocapkeun hiji waktu pas sosore harita teh. Kaimah Yosep aya bapa jeung indungna, malah bibina oge aya bineneng adina Karmantea. Anu salaki namah kabeneran saurang pagawe negeri teu milu harita teh kulantaran keur sibuk keneh ku pagawean cenah. Bineneng ngabogaan budakna dua awewe hiji lalaki hiji. Anu lalaki masih keneh kuliah. Ari anu awewe mah karak kelas 3 SMP. Kumaha aman ayeuna mah begal teh tara aya bejana deui geuning Sep. Pak Karman mimiti muka obrolan. Ari Bujahra jeung Bineneng mah pating laleosna ka ruangan tukang ngarobrol jeung pamajikan Yosep anu ngaranna Olivia. Jadi nu dariuk di ruangan hareup mah duaan we Yosep jeung bapana. Alhamdulillah Pak, mung abdi asa kaemutan wae ka guruna si Geheng anu basa ti payung dilakonkeun ke bapa teh. Ari pangrasa bapa mah hirup keneh eta guru si Geheng teh. Mun teu salah panempuk batin bapa mah eta guruna Bahdoblang. Jalma nu baheula ngakalakeun ka bapa. Tah, lamun anu saurang deui nya eta si Bohim. Sarua eta oge masih keneh komplotanana. Lamun si Geheng mah eta pasti anakna si Hideung. Pak Karman nyaritana bari sakapeung meureumkeun panona nimpleng ka jalma-jalma nu dicaritakeun ku anakna. Karman geus seukeutna kerasana pikeun manehna mah nempuk jelema geus moal kahalangan ku jauh jeung waktu. Sumuhun leres pas pisan Pak. Abdi oge nguping teh kitu. Namina eta aki-aki nya eta Bahdoblang. Yosep nganyakeun kana pamanggih bapana.
Ngan Bapak boga kayakinan maranehna hiji waktu mah bakal baralik deui ka tempatna si Geheng pikeun ngakalakeun Yosep. Tah, jadi kudu salawasna waspada we. Bapak apal kana kalicikan maranehna. Asaku paranjang umurnya eta jalma-jalma. Bahdoblang oge hirup keneh. Padahal ti heula oge geus kolotna keur manehna teh. Eta kucan eling keneh wae deui. Amuing. Pakarman nyaritana bari tatanggahan. Kejadian sawatara puluh tahun katukang asa naremongan deui jeung kabayang deui. Hati yang lain Lewat. Wargi-wargi muara Citra Ganitri tong hilap kana pangdedelna ieu acaranya eta Madu Herba genep salapan. Mana ieu Madu Herba genep salapan teh aya 3 rupiah atanapi 3 pariannya. Insyaallah tiasa janten hiji tarekah atanapi syariat kanggo ngalandongan panyakit dohir tumakaning batin. Semangga para wargi ame teu nyangkolong kana waktos urang lajengkeun deui ieu caritana. Gajeleng dua urang jalma anu beungeutna maraket tararegos hideung sakilap geus aya di luhureun benteng. Satuluyna nyaho-nyaho geus araya di tengah imah. Anu saurang asup ka salah sahiji kamar. Ukur hitungan menit maranehna duaan geus araya deui di luar. Bari manggul saurang jalma dina kaayaan geus kapiuhan. Sanggeus araya di luar teu ngangkekeun deui. Belenyeng we maranehna ngajalankeun motorna anu geus ngabagug di samemehna di luar. Kajadian estu cepet naker ngandung harti eta nu duaan teh lain jalma atah-atah. Maranehna geus pasti ngabogaan ilmu anu luhur. Gancangna carita manehna geus nepi ka hiji imah. Dihareupeun eta imah kacida paroekna. Ukur kacaangan ku lampu 5 watt nuka beneran deukeut kadinya. Tah geus daratang deui geuning euy. Kumaha hasil? Ceuk nu jangkung gede nu harita geus ngajega di hareupeun teras. Nu tayalian ti si Bohim. Nu ngahaja kadinya rek balitungan jeung Yosep. Sakumaha rencana tibah doblang teh waktu ti heula. Parantos atuh bos. Ieu jalmina sanes. Ceuk anu saurang bari ngecakeun anu keur di panggungna anu tayalian Yosep. Memang eta jalma duaan ti tahananana si Bohim geus ahli maranehna mah kana elmu sirep. Nepi ka Yosep oge teu mempan ngungkulan pangaruh sirepna. Yanti eta oge nu duaan teh kawentar garong gerot. Ahli ari lulumpatan di luhureun benteng atawa kempeng. Tapi tugasna harita lain pikeun ngagarong, tapi ukur mawa Yosep kadinya. Kitu parentah si Bohim. Hade, alus atuh ari kitu mah. Maraneh duaan memang bisa diandelkeun ku dewek. Geuning lain ukur beja ilmu maraneh teh, ha? Si Bohim ngacungkeun 2 jempolna bari ditungtungan ku ngagak-gak sagala. Didinya harita geus ngariung aya Bahdoblang, si Hideung jeung si Geheng katut anak buahna. Sararea mararencrong ka Yosep anu ngagoler di luhureun teras. Tibra we sare. Pangaruh sirepna can leungit jiga nama.
sakitu gandengna oge teu hudang-hudang. Walah, podaran we langsung atuh mempenggeres kitu mah hese weuy. Tah. Si Geheng meuni jiga anu gemes naker nyerita kitu nate. Sia mah dasar manusia banci. Lain jago atuh ngaranna ari kudu modaran manusia kur hees mah. Kemenyit ge bisaon. Si Bohim nyentak. Terus rek kumahakeun atuh ring geus kieu. Bah doblang tumanya menta kaputusan ti si Bohim. Cagorkeun heula cenah hudang. Terus ajak gelut ku si laing Geheng. Wanita sia tah. Si Bohim mencrong ka si Geheng. Teu nembalan dikitukeun ku si Bohim. Boro manehna pan bapana jeung guruna sorangan ge. Nu salila ieu dijieun pananggehanna pan teu mampukeun ngayonan ka Yosef. Ya sia mah. Ari dititah gelut langsung mah teu nembalan. Da sieun meureun. Sok Jahim, lepaskeun heula sirupna keun ku dewek urang ajak tarungna mah. Penasaran keneh dewek teh. Si Bohim marentahkeun ka salah saurang anu duaan. Teu lelada terus we nu disebut si Jahim teh ngusap beungeutna Yosef. Adag sakala jug kurinjal we hudang bari gigisik. Tapi pangacianana mah can karumpul kabeh Yosef teh. Nah, aya di dieu aing teh. Da lain ngimpi geuning. Garentesna bari rarat-reret ka sakurilingna nu aya di dinya. Heh. Yosef ngaran sia teh nya. Anakna si Karman. Ngahaja sia tadi keur hees di Imasya ku anak buah dewek dibawa ka dieu. Lamun sok dewek rek licik mah tatadi ge sia teh geus kudu dipayahan. Tapi dewek mah hayang secara satria ngalawan sia teh. Ceuk si Bohim sugal naker nyeritana teh. Estu teu boga rasa. Prika Bohiman. Sakedapan Yosef ngahuleng. Antukna manehna ngarti jeung sadar sapinuhna kana kaayaan harita. Terus maksud anjeun rek naon atuh? Hihihi. Make nanyakeun dek naon sagala. Nyarek modaran sia atuh. Piraku rek ngabejaan waktunya pialatan Mang Samisa. Wargi. Jagelah hanca. Nah, mika beneran si Bohim wae hanca teh. Insyaallah wargi tin ieu carita. Enjing. Urang lajengkeun deui. Muara Citra Ganitri 98 FM.